Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula teh boga pangeran nyaeta Allah anu ngadamel kaula jeung sakabeh makhluk. Jeung deui kaula teh boga nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dipedal di Mekah, diutus di Mekah, teras ngalih ka Madinah, wafatna di Madinah, dipendemna di Madinah di bumi Siti Aisyah. Asyhadu an la ilaha illallah, artina mekatkeun kaula ku hati yang sanyanya nakalakuan sareng tingkah teu aya deui pangeran anu wajib disembah ku sabenerna dina ayeuna angin Allah taala nyalira. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jeung deui nekatkeun kaula ku hati yang sanyanya Kangjeng Nabi Muhammad eta piwarangan Allah taala. Dipiwarang ngadugikeun hukum syara ka umat-umatna. Ari hukum syara eta aya 5 perkara, 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 weunang. Ari ngaran wajib cek syara nyaeta ma yusabu ala fa'lihi wa yuqabu ala tarkihi. Artina di mana-mana perkara anu dilakonan dikanjar ditinggal disiksa, seperti salat 5 waktu, puasa, zakat, munggah haji jeung sajabati eta. Ari ngaran sunat cek syara nyaeta ma yusabu ala fa'lihi wa la yuqabu ala tarkihi. Artina di mana-mana perkara anu dilakonan diganjar ditinggal henteu disiksa, seperti salat sunat, puasa sunat, zakat sunat, munggah haji sunat jeung sajabati eta. Ari ngaran haram cek syara nyaeta ma yusabu ala tarkihi wa yuqabu ala fa'lihi. Artina di mana-mana perkara ditinggal diganjar dilakonan disiksa, seperti zina, maling, tinggal sakabeh anu wajib jeung sajabati eta. Ari ngaran makruh cek syara nyaeta ma yusabu ala tarkihi wa la yuqabu ala fa'lihi. Artina di mana-mana perkara ditinggal diganjar dilakonan henteu disiksa, seperti ningali perji pamajikan jeung sajabati eta. Ari ngaran wenang cek syara nyaeta ma la yusabu ala fa'lihi wa la yuqabu ala tarkihi. Artina di mana-mana perkara dilakonan henteu diganjar ditinggal henteu disiksa, seperti dahar, minum jeung sajabati eta. Ari ngaran wenang mah lamun niatna hade menang ganjaran, lamun niatna goreng henteu menang ganjaran. Pasal kahiji mertelakeun Islam, tegasna Islam aya 2 bagian. Sabagian Islam cek lugot, kadua bagian Islam cek syara. Ari ngaran Islam cek lugot nyaeta mutlaqul inqiyad, artina kadar-kadar anut pada uga kana hukum syara atawa liana. Ari ngaran Islam cek syara nyaeta al-inqiyad lil ahkamis syar'iyyati, artina kudu menurut kana sakabeh hukum syara anu geus diparentahkeun ku Rasul. Pasal rukun Islam. Ari rukun Islam eta aya 5 perkara. 1 ngucapkeun syahadat 2 kalimah, kadua migawe salat 5 waktu, duhur, asar, magrib, isya, subuh. Katilu kudu mikeunaan zakat lamun geus boga pizakateunana. Kaopat puasa 30 poe bulan Ramadan. Kalima munggah haji ka Mekah lamun geus boga pibekeleunana keur inditna jeung balikna. Pasal syarat-syaratna Islam. Ari syarat-syaratna Islam eta aya 5 perkara. 1 al-bulugh tegasna kudu balik, kadua wal aqlu tegasna kudu boga akal, katilu an-nutqu mimman qadara alaihi tegasna kudu ngucap mangujama nu bisa ngucap. Kaopat wa tartibu baina syahadataini tegasna kudu nartibkeun antara syahadat 2. Kalima wa bulughul dakwah tegasna kudu datang pangajakna Rasul.